Ayo urang panjatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang kenikmatan ka urang sadayana. Shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjungan Allah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapalah keluargana para sahabatna para tabiin tabiatna mugi adugi ka urang sadayana sareng umatna. Amin. Supados efektipun waktos ayo urang kawitan ieu acara bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kurang lanjutkeun nyaeta maca carpon anu sareng analisisna anu bade dibacakeun ku Cep Dimas. Waktu saudara tepat sanggapeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia simkuring bade nganalisis unsur carpon judulna manehna lain awewe bakal. Kahiji nyaeta sinopsis. Kuncoro kepala Satpol PP di kotana menang surat nu eusina ngarajia awewe bangor munggah poe mangkal di sisi jalan gang poek taman kota jeung tempat lainna. Pentingna Kuncoro jeung anak buahna init ngalaksanakeun perintah Pak Camat. Terus Kuncoro mesenan ke anak buahna. Omat inget sahabat wayah di lokasi tangkep ulah pilih kasih. Harita sarip anak buahna Kuncoro mere laporan ka Kuncoro aya saurang awewe nolak dibawa manehna ngaku lain awewe bangor. Kuncoro terpercaya. Kuncoro ngadidik ke jembatan layang nu ditundukkeun ku sarip. Barang nu poe ta awewe lempang Kuncoro jeung ngadaredeg siga Sophia cek jero hatena. Brek kabayang pamenteu Sophia kabogoh mojang geulis nu ditinggalkeunna 3 tahun nu katukar. Kuncoro inget ka lalakon cintana. Kuncoro heran, nah Sophia bet aya di Jakarta jeung penting-penting aya di tempat kieu. Kuncoro jeung Sophia terus ngobrol panjang. Sophia ngajelaskeun, nah manehna bet aya di tempat kieu, nu pasti manehna lain awewe bangor. Sophia ukur kasarean di tempat kieu. Kuncoro percaya terus manehna dibawa ke mobil patroli teu dihijikeun ka truk nu isina awewe bangor hungkul. Kuncoro rek dibawa ka panti rehabilitasi di isukna rek dijemput ku Kuncoro. Nah, sakitu panginten sinopsisna ayeuna lebet ka unsur intrinsika. Nu kahiji jejernya nyaeta cinta Kuncoro jeung Sophia. Palakunya Kuncoro sarip Sophia jeung Pak Camat. Galurna kaasup galur maju jeung mundur. Amanatna ulah waka mikir negatif, kabatur muacan kabuktian bener henteu. Nu kalima nyaeta nu terakhir puseur sawangan. Puseur sawanganna jelema kadua. Sakitu panginten nu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kasingkuring dihormat, acara demi acara parantos terengse singkuring salakupan guru catur ngaturkeun nuhun kana parahatosanna. Hapunten sagala kalepatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.